Alhamdulillah ke mitra-mitra Garuda FM orang tiasa ditepangkin di sarang hiji acara anu maneh sempal guyon parahyangan si kundang garapan Kang Tisna disarengan Kang Andi wilujeng ngadangkeun. Ya Oded. Oded makejeng tulungan gitu. Kek dagon Oded. Ke bapana anakna. Pakasep. Duh. Punten nya Oded parantos ngaganggu beuting Pak Kurdi. Aduh Gusti ampun Oded nyongkeun tulung beuting Pak Kurdi. Oded disiksa ku bapak. La ilaha illallah. Tina nyiksa budak. Urang aya pasal mata kitu oge. Mun Oded teh hoyong sakola kitu. Oded hayang sakola kitu ku si bapak teu diasupkeun kitu. Barora keur mayar sakola cenah. Keur nyatu ge hese sia Oded cenah kitu. Maneh mah teu mikir. Maneh mah cenah teu ngarasakeun kaayaan kolot sakieu susahna. Kapan sia teh nyaho cenah ari sakola teh cenah kudu loba duit. Encan uang bangunan, encan buku, encan kantong, encan seragam, encan sepatu, encan topi, encan ongkos angkot cenah. Segala-gala we kitu lah. Aing teh cenah ti mana? Entong boros ya cenah mere keur ongkos angkot cenah.
aing teh hayang udud ge liur cenah. Aing teh hayang udud ge liur cenah kitu. Oh, tara kadulu meuli udud, tara kadulu ududnya. Tara Barulah katingali meuli udud. Keur udud oge tara ngasongan ka batur cenah aing teh. Oded teh hayang sakola beuting. Tapi si bapa mah keukeuk nyare ka Oded. Lain teh hayang cenah aing nyakolakeun maneh Ded. Lantaran aing ge kayaan sakieu. Indung maneh cenah sakitu ge untung keneh. Daek cenah salangkrah sulungkruh ka imah batur. Urah nyeuseum cenah. Purang ngisikan, purang ngalap baligo gitu. Oh, itu ka era we nya. Indung mah pan pak-pak mari. Indung mah unggal panto digedor merenang sugan aya nu nitah nyeuseum merenda pikiran teh boga salaki boga anak. Kaya si minta mah da hirupna ka jongjonan teuing kitu. Eta ku sabar uga salaki nganggurnya. Da si bapa mah dia lah aya nu ngajakan digawe moal cenah keur nyerori awak cenah kitu. Da nya tak kitu. Aing geus baralik nu digawe hasil cik minta urang cenah keur meuli udud cenah kitu. Ai digawe mumul ai batur menang kauntungan sok minta kitu. Jatihang jek cek kena kumaha eta nya. Beuting kagungan tambang timah nu teu dianggo Aya Den keur naon? keur bunuh diri. Pusing Oded mah lah. Dek di mana bunuh dirina? Itu di tukang sugan eta geus jangkung dina tangkal jamu. Tanggal jamu kuat kira-kirana. Duh kada sugan we kitu lah. Oded erek bunuh diri kitu beuting. Bunuh dirinya. Pusing rek nurutan batur we teu bisa bayaran sekolah. Bunuh diri. Oded hayang sakola ku si bapa teh disakolakeun. Oded erek bunuh diri. Tadi nama Oded teh erek milu kitunya menyelinap ke hotel anu bertingkat 5 erek ngagajleng gitu. Ayo bunuh diri pae moal. Duh, Keun wae bunuh diri ge pek wae asal tong maot teh Den. lah hayang maot Oded mah lah lamun mikiran kieu mah pusing. Si bapa teh meuni teu tanggung jawab pisan. Batur mah teu kurang-kurang jelema anu ripuh tapi maksakeun kitu anak teh disakolakeun ngabelaan ceuk paribasana uang bangunan dicicil beuting. Keun we udah buku mah teu kudu ngagebro. Aya milik meuli, aya milik buku second book teh apan seueur. Pan ayeuna mah geuningan aya jual dedet teh di Ayeuna mah cenah geus teu berlaku teh jual dedet teh. henteu ayeuna mah. Nuhun. Tah. Da eta mah cenah teu dibisniskeun cenah. Eta mah barisnis guru cenah kitu. Nya. Ayeuna mah loba deui nu mareuli buku ieu second. Atuh komo dina kaayaan kieu nya urang Nuhun. maklum kudu ngarasakeun gitu. Oded mah Ulah nyiksa. lamun aya nu daek mah kitu jadi bapak angkut non. Angkot. Angkat. Ya bapak angkat na buat bapak angkut. Oded mah kajen teuing gitulah hayang diangkat jadi anak batur keun bae lah asal disakolakeun kitu beuting. Nya jajauheun kitu Oded teh nya boga toko juga batur kitu nya. Oded teh atuh hayang-hayang sakola kitu teu handap-handap teuing. Jantan lamun Oded digawe teh kitu teu detail teh teu non tugas teh teu goreng-goreng teuing gitu. Ai urang sakola minimalna gitu Oded teh hayang nepi ka perguruan tinggi gitu beuting. Minimal atuh kitu mah Oded. Oh atuh eta mah geus kasebut berhasil deh di perguruan tinggi. Sampurasun Rampes. si abahnya Sahadet Bajangkung beuting. Si pamukakeun deh. sok pamukakeun piurang kalebet. Ayo Oded keur ngobrol sok aya gangguan wae aing mah kolot teh aki-aki pedut terek naon atunya. Oded eta nyarita naon eta? Gegerenengan teu balik gitu. Mun Oded teh atuh da teh can tuntas nyarios teh. Hayang aya keputusan kitu aya teh jalmi anu daek ngukut Oded.
hok disakolakeun ieu geus gampang. datang deui semah nu kieu mah semah ngasekeun boga imah tuh da ditinggali teh geuningan teu mawa keresek wicing saudara mana tamu teh ditinggali teh keresekna mun ngajingjing keresek teh gancang dihormat aya lengoh mah diantep eta teh Hari-hari enggak Hmm. begitu kan. araya kitu Mangga leng. aya abah ke ieu sekedap pantona udah gancangan atuh kayak atuh sekedap lah ai teh buka sieun emosi Kamu sih. tok kalebet bah nah geningan nemu kapan tuh teh sugan teh pakurdi boro abah deku syah aya teh aya ode di dia geus lila maneh ode nemeh bah Anak manggut tuh. iya sugan teh barang dibuka teh abah teh tungkul gitu emutan teh ceng dia pakurdi aya si ode keun bae teh nanaon teh rugi den Jangan mana begitu mah tuh. lingi apa? Bulat? Lingi? Mau enggak? Ya, sana kalebet mana naon gitu di kalebet gitu. Asal kotor. Anyar kene. Anggo we atuh apa? Bulat? Anggo we nya bitingnya. Nyago itu. Lain naon lebar ieu teh. Anyar kene kamari ti si Ujang nu ngalibat kiridit. Cing teh pangneankeun sendal Ujang cing dia nomor 10 mah. Anu rada gede, ieu sendal meninggal teplek kieu cing deh. Nya mawa lumayan cing teh lah keur paranti mimiosan abah teh biting. Nya mohon atuh. Punten ieu dianggonya. Nya sok we teh naon itu kotor mah. Tuh. Da tara dianggo nguseup im. Kumaha daramang Ya, kieu we abah. Nuhun. Masih kena seperti kamari. seperti yang dulu. Oh, sami Soal abah sunat. ge. Abah kumaha sareng sunat. Alhamdulillah meeting dina sabaktos ieu mah abah teh nya sakedik-kedikeun abah teh nanti keur gaduh job gitu ayeuna teh Matak tiasa ngiridit sendal ge. tiasa ngridit sendal ge. Ieu aya nu keur ngawangun kakurangan keusik abah teh ngalatih warungan. Ayeuna teh ngalaan keusik sakarung 5.000 lumayan meeting. Jauh. Sapoe teh aya 4 karung gitu nya. Geus 20.000 tah. Makaning pembangunan 5 tahun deui cenah. Tidak naon we usaha mah. Nya Iya, gitu. si Odet sorangan ai sugana jeung bapa maneh Odet ka dieu teh. henteu nyalira bah Lain eta minta elek ku kolotnya. Naon kitu? Abah mah masih kena bisa ngoreng ngahasilkeun geuningan eta. Ai abah membuiting teu ngandalkeun we pamere. Komo satungtung abah sehat masih keneh aya tanaga. Tolombong boga pacul aya ayakan menang nyieun. Alhamdulillah dimangpaatkeun teh ayeuna. Jadi duit ieu ge bade ngala deui ieu teh. Ngan keweda da beurangan. Halem hemke masuk tiris di walungan anak lah. Keweda da beurangan sakedik. Panon poena ieu peureum keneh. Eta minta mah teh leukeun kitu nya. Budak hayang sakola ge geus teu kawaraga dan Si minta mah ku Pak RW erek diangkat tukang sampah sampah RW nya. da mumul Aduh. ngerakeun teuing aing cenah narik roda cenah gitu. Alah. Padahal eta teh lumayan lamun daek ngider mah kaunggah toko komo di veteran mah nya toko sepeda hungkul loba kardus urut bungkus onderdil. Jadi besok aya rongsokan Ya, kadang-kadang aya pedal teh nu can kacokot geus diasupkeun kana naon kapiceun gitu. Teu rajin da lamun abah kuat keneh manarik roda beuting ah. Nah, si minta mambung era cenah. Nyata gitu. Gaulna teh da. Ieu wae naon. Eta da lamun kitu aya nu ngajakan. Maminta urang ke Jakarta belenyung ini.
meminta orang ke Lembang belenyang ini milu teh memilu balik peting ai kitu mah tita bener-bener abah memang karunyakeun dek anu jadi pamajikan anak beuting kaprak-kaprak tereureuk komo lamun geus loba nu nitahnya seuh aya aturan nepikeun ka magrib eta teh keur merjuangkeun sok keur sapopoe teh keur merjuangkeun beuteung salakina da lamun nyemur si teh daek kaprak-kaprak mah beungting di mana bisa balangi dahar ku sabar di bimursi mah nya. Abah mah lain sing eta da hayang gitu boga pamajikan model si mursi gitu deh ahlakna tanggung jawabna ngan ulah ngeunahkeun jiga minta we gitu nya. aya eta salakina teu mucus ngeunah ngahuap eta teh lamun eueuh kejo tak tanyakeun ka si Odet mun lapar nyingkapkeun sangu tacan asap teh ditajong magic jar na teh makanya magic jar geus molongo Magic jar boboko magic jar waiting ngan tapak di gorogotan ku beureut kitu eta teh ditalapung si bapa mah waya kieu cenah aya kejo cenah ditalapung jiga Beckham aya sangu eueuh deungeunna anger eta teh sok sia mantok ka warung bejakeun ceuk aing cenah nyokot pedawe hiji cenah goreng no gue dua diceplok cenah kitu ngababarikeun aya nu mayarna teh anger si emak deui we ladang buburuh nyeuseuk buburuh ngistrika beuting dari mana ditagih mah era nah ya eta atuh rupa-rupa salaki teh kadang-kadang sok aya nu kieu pamajikan kurang kumaha bela kurang kumaha nyaa rokona dipangbelikeun daharna diurus nginumna geus disadiakeun cai dina teko tapi etana teh der gitu kawas nuheun teh kawas jelema beungan make bobogohan deui gitu lieur padahal nyatuna teh diurus ku pamajikan nurus tunjung anu kitu teh model si minta kamari ieu kaayaan susah ngobrol jeung abah kumaha eta aya rana abah cenah urang Malangbong gitu ngomongna teh lain aya maneh teu mikir sia minta make jeung mikiran aya rana urang Malangbong segala apan maneh teh dahar teh diurus ku pamajikan lamun maneh bobogohan deui teh pan aya bobogohan deui yeuh kudu nyekel duit ditarik kawin ku kolotna beureun kudu nyekel duit ai maneh usaha oge mumul erek kumaha sok di mana rek ngadatangkeun duit teh ku nyam injem moal aya nu percaya ceung di jelema nyam injem ka model maneh kitu mah geus nyaho itu orang Malangbong rada lega tanahna cenah teuing jiga teh meureun anu dipudak teh kadinya meureun si minta mah boga tanah rada lega meureunan saeutikna sakota koe memboga sawah abungnya ti lembur oh cantang tuh aya si Odet aya naon beuting nyata matir ka budaknya hayang sakola Odet hayang sakola bah tapi bapak kalaka nyarekan mun aya mah Odet teh pangmilarikeun bapak asuh gitu beda ngadenge berenang nyinta teh cau ti dia sakola teh kudu aya anu kudu mayar heula anu mayarna anu oh da memang teu ngabibisani ari soal eta mah beuting ngan sajeroning ripuh oge atuh usahakeun mah usahakeun we kumaha carana ningali sakola anu murah anu bisa dicicil aya masih minta mah teu niat we gitu hayang ngajujurkeun budak teh mung ripuh nya geus we atuh abdi diangkat anak asuh ku abah upami abdi tos boga pagawean abdi moal poho gitu ka abah daek kitu maneh diangkat anak asuh ku abah nah kira-kira na bapak maneh satujueun teu nya eta mah kumaha abdi we lah asal abdi mah hoyong sakola kitu lamun teu sakola abdi rek bunuh diri ulah atuh boga pikiran goreng kitu make jeung bunuh diri hayang jadi
hayang diangkat anak atau hayang dia boga bapak angkatan kuno kumaha heula tuh bapak angkatna ari ukur tina keusik. Tapi ai kira-kira si Uti daikeun mah teu naon aya abah mah satuju nya. Ulah abah satuju wungkul anu jadi pamajikan teu. Jeung deui kudu nanya ka bapa maneh. Ayeuna mah kieu we Odet. Bapa maneh bejaan sina ka dieu abah erek ngabejaan nu jadi pamajikan. Lamun kira-kira nasi emak satuju moal aya masalah ke abah mah. Tuluy bapa maneh satuju, maneh dikukut ke urang moal jadi masalah. Nya kitu atuh Odet erek pawartos heula ka bapanya aya abah jangkung bade ngukut abi mah. Nya abah rek bebejah heula ka si emak keun ke kumpul di dieu di buiting di dieu nya. Mun kitu atuh biting Odet bade ngawartosan heula si bapa. Anteng nyawang dimunggah menekung di lumpur gunung lamping pasir nulung kawing piliwir angin tilamping anteng nyawang pamandangan endah di pilemburan si patahunan nu ngaplak kerancaina didinya bisi patahunan aya janji jeung pasini jeung manehna silih kedah